Kang, Kang mah hirup teh segeunaheun. Ulah boga. Sukses deh. Kang. Naon Jang, naon? Ih, Kang mah mending nyerang. Kieu Kang, kan ayeuna mah presiden teh Pak Jokowi. Heeh. Naon gitu Jang? Ari cek Akang ngeunaan kena zaman Pak Harto, Pak Jokowi, Kang. Nya jauh atuh Jang dibanding zaman ayeuna mah. Genah keneh zaman Pak Harto sabenerna mah nya. Emangna kunaon? Enak kena zaman Pak Harto. Soalna kieu nya Jang nya. Keur zaman Pak Harto lanceuk maneh parawan keneh. Pedo pelem. Ayeuna zaman Pak Jokowi lanceuk maneh geus nini. Geus liat. Lah, udah di Kang lah. Capek luas teuing euy. Ayolah, nya daripada nama ngomongkeun politik lieur kana sirah. Jumpo kana leutik lah. Enak tebakan rek mah. Tebakan naon? Naon we tebakan mah. Ya. Penyanyi Indonesia awewe nu buukna teu lurus saha? Aduh. Pak. Naonnya? Ayu Kriting. Hah? Aduh. Pak. Bener. Tah, ayeuna nu kadua ye, pasti maneh moal apal. Pemain bola Indonesia anu beratna 3 kilogram saha? Meni babari mere pertanyaan teh. Sombong amat. Jawabanna Babang Santoso. Salah seteh. Eta mah tukang ngangon meri. Bang. Naon atunya? Bang tabung gas. Ini bener tapi na euy bisaan. Oh atuh. Aya hiji deui yo. Penyanyi luar negeri awewe. Tapi pangresepna teh sasapedahan. Aduh. Naonnya? Neng Selena Gomez. Bener deui wae bisaan maneh euy ngajawabna mah. Tapi aya nengan herana teh. Nah, tapi hiji deui ye, maneh mau apal sigana mana pasti mau apal maneh ye. Penyanyi luar negeri tapi asli ti Indonesia. Sok, mau apal nama? Mu eleh Kang mah. Bang. Yo jawabanna ieu dengikeun ieu. Justin Cibebe. Biasakeun eta bibir anjing. Ini imut gitu aing. Tapi dah Cibeber. Bang. Seutik atuh. Minta kopi. HP maneh mana? Urang hinjeum. Gua eueuh leungit. Bang. Leungit. Leungit di mana teh? Teuing. Besok leungit wae tanpa kabar. Mungkin dia lelah. Oh. Lauk nila, lauk lele, geus lila, si Deni datang.
Tapi kena kita teh pujian, ti jauh ge kadenge da Ah ieu mah Den, nyalurkeun bakat tertunda we. Hari kitu mace tamati iseun we di pos teh. Lain nih mace ya, orang yang apal. Ari asal muasal kelinci di mana sih? Ayeuna mah can waktuna maneh nyaho. Kayak di bejaan ku urang lawan maneh geus kolot. Ih, maneh mah bejaan atuh ayeuna. Ari maneh maksa mah. Heglah urang ayeuna di bejaan. Atuh bejaan. Buru tuh ayeuna. Geus sabar ya yang apal. Ye, kurang di bejaan maneh ayeuna nya. Asal muasal kelinci teh tina topi pesulap. Apal teh maneh? Susah ngobrol jeung jama burung mah.